Anu kapila eueuh gajihan katahan nya cawe teh kudu kumaha itu det ngambil teh bapak majikan ngadat wae lah anjir kumaha majikan saya ngadat teh cocokan itu koin jual we itu latihnya det bener duit anu bater ya teh merenya urang yang ngurus ayo lah Aduh sial, aing jagaan ieu pila aing yo. Aing ngagaji sia ge gede, karena robrok kumaha sih yo. aing teh semangat pos gawe nya aing tadi gaji ye aing kumaha aing Ieu sendal aing ka mana nya? Aing sebagai bos era atuh ieu mah. lain teh gablek sendal isi mah bos biasa lagi gawe tak wae barudak anak gua kan lagi bogeun sendal teh meuni pangalusna kieu. Aduh, geus nilai telah pakai kurang yo. kurang we tapi Boleh. tapi gaji turunkan ke isi Gaji ku keneh tenang. Nu urang ge jadi gaji naikkeun. si dadang si kampret kernaon aya di ieu dihareup terus di mana kita si goblok teh samper ku aing tepak da ieu budak pok sia kernaon iya sia tos di mana koplok aya di dieu Aing tos nyasar tuh na itu sia sugan teh suara naon aing kekurusukan sugan teh bagong-putan. tol aing disebut bagong Cari ke mana ayeuna na? aing geus sebenarnya mah aing teh nyaho jalan yang nyasar itu kalegok mantau gena mah karep lah orang teh angan jalan teh Ayolah ayo. ih ieu urang nyasar kieu nya aneh aing mah Kemana lu? Dua kieu jalan. iya si arah ke mana ya kadang heula Dia ngeri ya ke kanan. iya kanan dah anjing tarasi kene oge bagoy Sia gamsit enak mah be, anu Sok. bener sok salah hiji. aing menang aing lima Kacik kitu sabalikan deui. ih Gamsit kos kieu. iya aing menang Sakali deui sok. tuh tah anjing Sia mah geus mecar enak mah Ayo. terus sia. Ya geus wah ieu jalan ditutup ieu ka mana deui aing ieu jalan. aduh aing ye kalah pencar kieu aing jeung si kadal teh bagoy teh ari sia kadal aing kapanggih sia deui aing mah ih aduh sia kadal lain urang kudu kumaha kadal ye pira kurang di dieu wae Aing gigir leuweung, ieu kanan leuweung. coba ieu geus jam 9:30 ieu mah Cek aing barang ka dieu hayu meningkat lah ningge. ayolah Ieu pemandangan keur alus ieu. Kontrol heula lah baditu. Aman teh nya kira-kira. Ulur ieu anak buah, teangan heula kuing. woi mereka mana aduh bangsa anjing aduh nyeri jasa ieu mah saha sendal saha ieu mah iya mah Sendal aing ka mana nya? Apa orang nanya wae nya? Aduh, ieu sendal ka mana nya? Ya amang-amang tuh. Teh kamarna yeuh. teh kaharep aing nangan jalan Jalan aing nyasar tadi. Lain ieu sendal urang leungit yeuh, empat teh nya. Ngamaledog tadi teh nya. Aduh, Mang. Hampura ya gara-gara buah urang tadi sendal. ai pipi aing diberem kieu Urang sendal urang ka mana ya geus. Urang di palendogan deui itu kana itu. Kan ieu kumaha ya? Sanca paling ge. dut ieu aing kumaha sendal ieu Ai sia ngontrol teh.
Mana itu make sendal ngirakeun ku tamu aing ge ieu meni alus ti Paris ieu euy. Aing kajian yang penting gaji aing turun isukan aing mah. Gaji turun ku mah isa mirek aing naik hayang naik aingnya. Anjing situ si Obos. Ya, itu karena aing Bos, aing sia keur naon? Sugan teh saha aing mah. Kunaon Bisa ya? kalau lotor kieu tuh tos naon sia? Kumaha ieu nya sendal leungitnya. Ganti meureun urang. Atuh meureun udah ganti mah aing nyeker tadi bos nyari. Aduh, geus lah guguru tuh bae urang teh ngan ieu mending ge. Ayolah. Ayolah. Geus lain nama atuh, nah itu tuh Jangan tangan kruyuk. main balik di Paris aing. Mahal-mahal mah sendal. Ayo euy, sendal teh kepanggih urang euy.